Iya, para keluar. Seberangnya. Berang, ini mah poek hujan. Wah, wajar apa emang gitu. Iya kene. Berang. Nangguan burang sampai kahesan. Ini mah poek hujan. Oh, lain iya non arek eta janji jeung haji. Janji naon? Janji naon? Atuh janji digawe lang janji naon ini. Arang-arang ada di kampung KWW tak arah nganya janji naon. Ulah sok janji. Atuh teu naon lah janji ka laki mah, tuluy janji KWW tak arah protes. Bisi baik gitu. Arek naon eta? Janji jeung ka haji eta. Arek-arek yang balongan cai. Cai naon? Iya, arek yang balongan cai. Arek mendetkan balong. Oh, balong. Balong kudu dipendet. Oh, lah supaya caian. Oh, Cai balong, cai naon? Saya naon jing? cai naon gitu. Cai balong. Mandi encan. Mandi amat bah. Kudu mandi. Nek naon? Udah berangkat. Oke, ada tempat heula. Mang pacula kudu diadekeun. Adekeun lah. Pangsekeut mau bari nancep. Nancep ka mana? Ai kana sawah yang selanjut kana naon deui jing. Ih, pacula yang lanjut kana naon. Atuh kana sawah mah bukan taneuh. Oh. Ganeng bulan puasa segera lempang. Atuh engke teh. Batur sare es kene mah. Es kena batur juga orang mau nyaring. Ih, simpang. Ih, mau waktu waktu nih, waktu nih digawe lain waktu hes. Tapi deuleu kan bulan puasa. Mau bulan puasa kunang gitu jing. Kalau es kene jam sakieu mah. Males lah hes mah. Ieu mun rajin saya di sawah ayeuna. Tapi kan anu segera lempang kan. Atuh aja. Ale lu selalu kere lelunggu. Ih, Mandi supaya seger. mandi geus mane naon. Supaya balong mah padet. Padat emang naon padat. Bagus. Oh, Supaya laukna ulah leupasan. atuh lok dilepas kumaha aja ngaranna di balong pasti lepas. Acak-acakan kabeh ge. Ih, Tuluy ku sero. oh. Karena mun mandi kan sialna leungit cenah. Wah, Atuh semut teh kunaon? Bang lauk. lauk sembarangan emang bapak lauk. Awas leungeun. Atuh lah pake batu gurinda, gini itu mah batu. Ihonya. Ihonya. Salah. Tuh, makanya mandi heula. Isinya kalau ngomong banyak bapak kesalahan. Segera berangkat. Doa gini sudah selamatnya. Bung. Ya, selamatnya. Ya. Oi. Suara anak itu. Oh, terus manggung.